Euy. Ulah api teh ketempo sal. Ulah api teh ketempo. Masih dina bebek. Dua tak atuh coy. Kunaon atuh? Ini ngeunaheun deui mah. Tah kieu nu diponceng oge tah. Nah, teu kabita aing mah kudu atak mah boros, Jo. Boros oge raos ieu mah. Boros atuh naon irit-irit oge aya teu ngeunaheun mah. Nyeri cangkeng. Iya, ieu mah ti dieu ka Kawali. Buat nu kieu 2,5 jam, 5 menit nyampe Kawali. Budak ngora tuh. Si paling tarik wanian jeung ieu ge nah si teh ngece geuning cungur. Wanian. Ku aing ditinggalkeun ti lu kebon mah urang. Di pur erek mah balap urang. Mana 100 meter aing ti tukang. Sok. Aji teuing polontongna sia kakaraboga nu kitu we. Kumaha lamun dibere jet egg meureun nu karitu geus yak ngapung. Wanian jeung jet egg oge kamari kakaraheun aing jeung jet egg. Seut kieu teh aing eleng mitana seut. Teng tuluy ku aing. Wah, geraku. Di sakieu tah jeung jet egg bedana ge. Jet egg na mogok nyobeakeun bensin kumaha. Jual ku aing. Teu era nongkrong dina ieu wae. Tuh era. Ieu, dinu ieu mah moal aya awewe, Cok. Hah? Moal aya apa aku nyamper awewe dinu kieu tah, mun kieu mah marah awewe. Aing lain kuna naon, Jo? Teu bisa aing dina motor kuplingan teh. Beh, ai kamari mau motor GL kan wae kuplingan pan bisa. Hayangnya. Turun. Turun lah. Hanya menang ngumbah. Tarik itu bener itu, Jo. Nah, raja jalanan. Malah disebut raja jalanan. Wanian jeung nu ieu mana sia teh? Erek dibalapkeun. Wanian. Oh, iya, nah, sok. Erek. Sok. Startkeun di kene ayeuna guru. Sok. Ku aing ukur. Sok lagi guru. Wanian nu aing mah. Suam ni motak ya, poe renengkeun jeung aing sok. Sok. Dan harian keren ini kan dia. Goblok jeung dah lu tarik. Itu ka udah ku aing. Ini ngeunaheun juga na euy. Cengat-cengat gitu. Aing mah aing ditukeurkeun we aing ge. Pak, motor ieu yang ditukeurkeun lah. Ditukeurkeun kana naon atuh? Yang kena 2 tahun, Pak. Sia mah kakara ge meuli atuh hayang Aya di uing, Pak. Bisa erek mah. Napa nih ge kakara meunang meuli aing teh anyar keneh. Kapan ngaranna ge budak ngorai sok pesenan. Lurus buru. Aya di mana? Aya di wing rek. Heeh atuh. Geus jadikeun, Pak. Sok we asal ulah nambah aing ada udah duitna ge. Nambah tuh. Tuh duitna. Wah, tuh. Sia atuh sok ti maneh lagi di aing wae gini. Pan. Besok heula. Apa sah urusan? Halus teh motorna. Halus atuh. Berapa motor butuh dijual ku urang? Nambah sabaraha? Soalnya urang mah kawa mah bae 200 ge. Kajeun lah wing mah. Ini 100 lah. Nambah aing. Bung 100 mah 200. Kok 200 mah? Gimana sih, Pak? 200 mah? Ya main ke 30 duit. Sungguh ya. Ge copot motorna tuh lah. Cek bawain nak. Duitnya mana? Yo, tah 200. Ya, antar bawa motorna. Ya. Wing motor yang ieu di bawah ya. Kok. Panglila. Bawa mana motorna? Ya. Yang kakak lagi anyar kenehnya apisan aing teh irit bensinna ieu teh. Bosenan, aing ngaran budak urang mah lupa bosenan. Saya yang ganti. Wah ini barang mah halus. Starter, Man. Mana sakitu motor alus coba irit, coba starter di ting jaralan. Yang disukeurkeun. Ya atuh. Baik. Manehna usaha ulah minta ka aing. Dia kasih ada yang lagi. Kali, Pak. Kan siap. Si aja usaha ngalah duit sorangan. Ya.
Geus motor imah tunda, mana mau nu eta tah? Kayak bikin ke wadoyok dulu ya. Iya. Manya iya motor. Nu ieu motorna da kumaha? Bener iya. Bener. Tuh. Atuh jeung ieu genan atuh mahalan keneh nu ieu sia teh motor teh. Itu iya, mau salah. Moal Jik. Bejakeun ka wadoyok nuhun kitu ya. Oh, enggak tuh. Jik. Moal keneh ieu atuh sia motor antik nu ieu mah. Lah, banyak kieu pisan aing motor teh euy. Nah, Antara Ais ya. Ais sisal tadi hayangan apa nu 2 tak? Iya 2 tak, jaban dia kuplingan dulu tak. Tadi kupling dicetak dengan hiper. Kan sisa masuk ke sepun apung-apungan. Nama ieu teh. Geus tinggal bawa ka ditu nih sama pusing-pusing teuing. Bener mau nyerek tadi Mang Doyok. Tanggung jawab aing mau nyerekan wadoyok mah. Sama pusing-pusing teuing. Jadi bikin ka ditu. Tinggal nganter ke nongkulin. Tuh tinggal bikin anterkeun nuhun kitu cek urang. Siap. Aing mau ka ditu deui. Sare aing tuluh. Duh, nah ieu sal motor teh euy. Nama motor Min? Ini motor teh nah. Jadi antar ke teh, Bang. Nah, naon motor kieu? Nah, aing motor semua kieu mah. Ya, saya gitu di jalannya mau kokoy. Aing jeung maneh kan itu nah tunda deuleuna. Mau ada man? Anjing disusulkeun deui na motor kieu. Kenapa motor kieu? Cek aing ulah kurang gusuh teuing mah ada kayak ke telepon kau. Mau aing motor kieu mah, Pak? Kira aku kieu. Anjing disusulkeun deui kan itu. Itu maju sorangan mah. Siapa tidak segala ari aya kahayang ka sepulang ka burung gusuk kitu geuning. Mau aing mah ieu. Anjing ari itu lah. Mau bawa wae. Geus aing nambah. Geus pang nambahankeun. Pak. Anjing susul ka aing teh. Itu apa ya, Bu? Sia nya ongkon amin. Rese di Si ada ya tuh kalau gua blowek gitu mun mah. Motor Bang, ayo urang mangan saukur tangan teh. Enam. Kunaon, Pak? Nasi aku naon diatuh. Tempat cik. Coba iya na di talian. Sampai mah euy. Oh bensinan pisan. Aing mah 6 dorong we 6. Aku naon Pak? Iya biak bensin Pak Unang. Sah. Ayo juga motor maneh. Motor urang heeh. Motor orang kumaha? Ieu mah tas beuli bieu weng. Meliti saha Pak Unang? Pan iya biar tadi tukeran ku si Marisol ya teh yo. Bisa ada Kipri nah motorna ditukeran ku Nur Abi kieu. Oh, Wak. Abi jadi menang mesa ti Mang Ade Kipli 3 juta. Geus wah, rusuhnya ampura kita dulungan. Unang. Unang. Aku mah apa Sal? Tuh cek aing sia mah dari aya kahayang teh ulah harus teuing geura. Ini betul ka Mang Ade kumaha ieu? 6. Cair kabeh ya, Pak. Panambah 200, motor itu payu 3 juta. Tidak mau nama sabaraha eta motor eta. Jadi duit kabeh ya, Pak. Milik mati mana we cek aing geunan. Aya jeung mah hugi si Bebeb. Jadi ya mah jalan-jalan jeung si Bebeb teh. Lah kumaha deh motor teh? Nanti pikiran. Nah, suka naik motor alus. Apaan sih butuhna 2 tak tadi teh? Minimal atuh lah nu kieu, nanaha nu kieu. Umpan liga alus ieu teh antik. Iraku motor aing itu menang meuli 4 juta, coba aing nambah bener nu kieu. Ya urang mah teu apal naon urang mah pokona mah urang mah geus jadi, geus jual beli. Yang geus lah geus kitu mah. Geus deal. Motor itu geus dijual ku urang legenan. Terus aku kumaha? Misalnya maghrib bari legenan, urang ka maghrib heula, musuh. Tanggung jawab ya ber motor kieu. Nah tanggung jawab kumaha pan geus jadi kita tadi genan. Hareup teuing eta mah. Geus lah. Aing maman heula tuh sadar. Tah cek aing Faisal.
Mun pula beli sia teh tempok terteuing aing lah. Mana ieu? Ari pula beli teh ulah ditapa atur maneh indit. Embo aing tadi mah. Kumaha tuh? Hah, kumaha da ieu dijual aturan geus menang. Aing mah. Geus pake wae.